kunaon atuh urang teh meuni siga makhluk kelas 3 da manehna nuturkeun ka hayang batur teu nuturkeun jalur karuhun. Kunaon atuh manehna teu boga harga diri. Nah kunaon teu boga harga diri sabab teu yakin ka diri. Kunaon teu yakin ka diri sabab jati kasilih ku cunti leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna bugang bangke. Kulantaran kitu kuring mingpin naon? Kuring mingpin hayang ngahirupkeun bangke supaya aya rohan deui. Ai rohna naon? Ari rohna teh eta balik ka diri mulang karasa. Kulantaran balik ka diri mulang karasa eusi roh naon? La ilaha ai la ilaha illallah teh naon? Asal ti Gusti balik ka Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lemur matuh baleuh maneh banjar karang pamidangan. La ilaha illallah teh balik kana jati diri urang sorangan. Ti mana urang keur di mana jeung rek ka mana. Urang makhluk naon? Urang makhluk Sunda diciptakeun ku Gusti di tanah Sunda. La ilaha illallah urang balik deui kana jati diri urang sabab zat jeung dirina diturunkeun di dieu. Kulantaran dat jeung dirina diturunkeun di dieu berarti naon? Urang kudu ngamumule tangkal di dieu, urang kudu ngamumule pare di dieu, urang kudu ngamumule boros honje di dieu, kabeh nu aya di dieu. Sabab lamun urang ngadahar-dahareun loba teuing dahareun lain tinu diri urang di dieu, urang bakal kalangsud, awak urang kalangsud. Ari awak urang kalangsud teh kumaha? Getihna teu luyu jeung tulangna, tulangna teu luyu jeung dahareun nu di daharna. Kulantaran teu nuyu ewang-ewangan, kulantaran ewang-ewangan teu ngawiraga sukma, kulantaran teu ngawiraga sukma teu manunggal, kulantaran teu manunggal papisah, kulantaran teu papisah gering unggal usik. Manggih cai gering, kapanasan gering, kaanginan gering. Lamun ku kahujanan gering, kapanasan gering, kaanginan gering. Hayo sia gerak tapakuran diri berarti awak maneh geus teu wawuh jeung caina, awak maneh teu wawuh jeung anginna, awak maneh teu wawuh jeung panan poena, awak maneh geus asing di lemur maneh sorangan. Ieu lamun geus asing kumaha? Ari geus asing teh lian. Ai lian naon? Teu wawuh. Kulantaran teu wawuh berarti teu apal. Kulantaran teu apal berarti teu ngaji. Kulantaran teu ngaji teu apal kana dirina teu ikra. Pangwangunan teh naon? Pangwangunan mulangkeun manusia ka alam asalna. Kulantaran mulangkeun manusia ka alam asalna, manusia hirup dinu habitatna, kan dinu ekosistemna. Manusia nu hirup di habitat jeung ekosistemna eta manusia moal pernah kalaparan, moal pernah gering. Ieu lamun rakyatna geus teu kalaparan, rakyatna teu geunah gering, teu kudu nagara nyeunan rumah sakit nu aralus. Teu kudu nagara melian alat kesehatan, teu kudu nagara meuli itu meuli ieu. Naon sababna? Manusia makhlukna geus hirup di lemurna sora. Di mana urang diajar kitu? Ka kampung adat tuh kaditu. Geningan urang Baduy teu diparaksin harirup. Lain kuring ngalarang vaksin, dah kuring dipaksin. Kunaon geningan urang Baduy teu make puskesmas palanjang umur.
Geningan urang Baduy teu make dokter spesialis tara dioperasi. Kunaon urang Baduy calager, balager, balener, palinter, salinger, sabab urang Baduy ngadahar-dahareun nu asal tinu taneuh di mana manehna lahir. Kulantaran urang Baduy nginum inuman di tempat manehna lahir. Eta nu disebut habitat. Ai urang orok geus dibere nginum naon ayeuna? Susu buatan luar negeri. Ari urang budak di deta naon? Dahareun anu teu wawuh jeung awak. Ari budak urang dibere tontonan naon? Tontonan nu teu apal ka dirina. Nu antukna budak SD ngabuli baturna. SD keneh bunuh diri make ayunan indungna. Kunaon atuh ieu teh tepi kaki da teu warawuh kana diri, da teu maraca kana rasa. Jadi pikeun kuring ari ukur ngawangun jalan mah 2 tahun anggeus. Tinggal jalan kabupaten jeung jalan desa. Ari ngawangun sakola mah geus gampang, masang listrik anggeus, ngawangun jaringan air bersih 2027 anggeus kabeh. Anu kuring moal anggeus-anggeus mah mulangkeun urang Sunda kasarakan pangbalikanana ka alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Iya. Ya. Jadi ti ayeuna urang dieu sok jaga jeung riksa alamna. Moal pernah manggih lapar, moal pernah manggih gering, engke urang hirup di alam anu sarua. Iya. Tak ieu nu dimaksud. Jadi ieu mudah-mudahan wengi ieu calager kabeh. Balager kabeh. Balener kabeh. Palinter kabeh. Salinger kabeh. Aya urang jelaskeun pan kudu ngarti meureun. Keun hiburan mah panjang kene. Penti tadi ge keun kumaha didinya hujan cenah Pak. Heukeun ke kapeutinglakeun mah halodo. Aya. Heueuh pan penting anu penting mah ayeuna teu hujan. Sanajan tadi halodo ayeuna hujan mah meureun moal atuh loba urusun. Pan urang teh kudu neangan pipa majikan heula.